Cik tadi bahwa ilmu teh dua, al-ilmu ilman, ilmun bil lisan, ilmu ceramah, fikih, hadis, tafsir, jang ngalegeg di panggung, di bahsul masail, jang neangan jang neangan sesuatu supaya orang boga jabatan kadenge ku batur ketua NU, supaya kadenge ku batur ketua organisasi, supaya kadenge ku batur bahwa orang teh ketua yayasan, supaya kadenge ku batur orang teh pemimpin pimpinan pondok pesantren. Pohara supaya kadenge ialah dai sejuta jurig. Fadzalika hujjatullah ala khalqi. Ditalar hukum-hukum teh hadis, ditalar lain jang sorangan jang batur. Tafsir ditalar supaya ginding kadenge ku batur hebat but si eta mah. Talalar naon kita hayang disebut kitu. Ketika batur nyebut kitu buh kiai eta mah fikihna, hadisna, tafsirna ku hebatnya. Aju kadenge ku nya tiis perasaan. Akur jeung maksud. Eta maksudna teh sebenarnya. Masya Allah si eta mah kulantaran beureunanan diondang kade-kade tu mobil lagi salin ganti. Pohara jasa kamari ieu mah kakarek ge mobil Avanza kawari mangus Kijang. Kawari mangus Fortuner boga 3 deh mobil lagi. Pohara teh mah kiai teh ya Allah ya Rabbi jual beli ayat datang ka kitu. Fadzalika hujjatullah ala khalqi. Keur mah kerjaan jadi mui ja biasa bae barang jadi mui nya bu pohara amat mobil lagi ngabereleng imahna pohara. Fadzalika hujjatullah ala khalqi jahannam. Masya Allah maning dagang karung. Itu jeung jualan ayat mah. Dagang karung anu dioplos teh ya. Beres. Allah karim. Nomor kedua wa ilmun bil jinan, ilmu dalam hati sanubari. Wa zalika al ilmun nafi. Etalah ilmu nu manfaat. Ilmu anu jang dirina sorangan, leuwihna disadap ku batur. Yaritakeun tahajud ka batur teh nyanana horenganan tarangna geus harideung. Yaritakeun sedekah ka batur horenganan di imahna pamajikanna ge kongkorongna dijual. Ganti maksudna. Gusti ese. Orang Quran ge ngabogahan inna lil Quran dhahran wa batinan. Quran ge ngabogahan 2. Aya Quran zahir, aya Quran batin. Innallaha anzalal Quran ala 'asharati abtunin. Sanyana Gusti Allah nurunkeun Al-Qur'an ayat 10 batin. Dari zahirna mah dibaca ku urang, didengungkeun ku urang, pohara. Baca 2 ayat ke Masya Allah bayarannya 10 juta. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan. Bolak-balik bae di dieu 10 juta. Batur, aja pendi mah kakarek sayap dok, balik yuk. Deres batur bae kene nu ngadengekeun si eta. Saha korina aja pedi kakarek a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Buah barali kabeh. Tinggalnya na we jeung tuan rumah. Tuan rumahna ge aju hees. Aduh, udah. Geus tah amit-amit. Nah, kula ngomong gitu teh pajar bohong.
pajar bok asli kenyataannya. Moal bok tambah tanya ke dia kajana ge. Kuatkan tuan rumah ge indit atuh. Indit ieu mah ya Allah ya Rabbi. Tinggal nyana we cungcang cincin. Aduh, sugan bohong lain kenyataannya. Ya Allah ya Rabbi, aya kuteung teuing. Masya Allah. Kulum bahwa batun bawaan buat tiap batin naik ke batin leuwih mangfaat. Ngajeroan dek leuwih arbah. Ngajeroan dek leuwih mangfaat li annahu mukhul lantaran mawa batun batin eta adalah uteukna jelema uotakan edan. Sarua Quran ge aya uteuk. Aya dibaca doang Quran pakai pamer. Jadi siksa sarua. Loba qori nu disiksa ku Al-Qur'anul Karim. Kamari geus dijelaskeun ku Imam Jalaluddin Rumi, konya insyaallah tanggal 27 bakal berangkat ke Turki, bakal ziarah ke makom Imam Jalaluddin Rumi. Ieu ta mazikron Magzaron Bardashtin pusit robisi pusita robisi sakan andakti. Ia adalah bahasa Persia. Wahadihil asma'i asma Allah nu 12 nu dibagi 3 tahap. 12 bagi 3 saudara. Konsieuneun ngajawab nanya pasti salah beureun. Ya Allah ya Rabb. 12 bagi 3 opat. Kahiji la ilaha illallah nu opat ya. Naik engke Allah naik huwa naik al-haq opat. Naik deui al-hayyu, naik deui al-qayyum pertengahan ausat nu kamari dicaritakeun. Al-Qahhar Al-Wahhab 8. Naik deui wari Al-Fattah Al-Wahid Al-Ahad As-Samad selesai. Tapi teu meurang sanaek-naek dah. Sebab eta mah kudu aya mursyid anu nganaekeun. Mursyid nyahoeun. Si eta geus wajar ditaekeun. Nyahona ku perasaan. Diri murid geus karandapan ku guru mursyid. Jadi perasaan ngaji rasa kanyahoan ku guru perasaan urang. Sebab murid teh kanyahoan kadeuleu kumaha hate. Si eta perasaan guru nempo perasaan murid. Oh, hayang laku karung kanyahoan. Oh, hayang sugih kanyahoan dah. Oh, keur sakit hati. Oh, keur kasmaran kajawan. Oh, keur prihatin jauh. Nah, kuari perasaan jana aya dina wa huwa ma'akum aina ma kuntum kanyawan. Perasaan nyana kanyawan keur bejeuna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Perasaan murid kanyahoan bahwa murid teh keur aya dina ngahiji rarasaan jeung Gusti Allah. Kanyahoan bisa kanyahoan kitu ku guru mursyid kumaha tingkah ketika murid keur mejehna kanon gitu perasaan wa nahnu aqrabu ilahi bin hablil warid, rarasaan Allah teh leuwih deukeut tibatan berarti keur deukeut. Kanyahoan lantaran aya tanda. Sebab jelema nu ngarasa deket jeung Allah kos kitu bakalna. Sinar wajahna bakal kajahoan. Ketika nyana rasa bareng jeung Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum bakal aya tanda kos kitu tandana sinar wajah kanyahoan. Moal kacolongan sanajan nyana bebeja. Abdi alhamdulillah boga perasaan teh geus asa bareng bae jeung geus jeleu beungeutna beungeut hideung kieu mah. Aduh, ya mah jeung takroni akur ieu mah. Sarajan bebeja teh bisa. Bahkan ngan teu beso gol guru teh bohong sia.
gitu tenang we kajahoan sebab aya tanda-tanda BHS picin merek BHS na haju disusuh haju geus kebel ku ahli BHS kajahoan ieu samping BHS sebenarnya ye nah moal kaliru ieu Aljupri ya BHS sebab tina warna ge Aljupri jeung BHS beda ku ieu mah Aljupri kajian kumaha ge nah kanyawan sanajan geus 10 tahun diseusuhan bae geus hampir teu kadeuleu warna aslina tapi kajian ieu mah Aljupri ieu mah tuh ieu mah anu dipake ku Haji Peni nya ieu mah gajah depai mah kajawan ahli sarung neuleuh sarung nyaho ahli sapatu neuleuh sapatu nyaho oh ieu mah bojong ye kajian kumaha ge ye nu kamari ditangkep teh kan jauh. Nah, jelema urusan hati nyawa aya tanda mursid. Masyaallah karim. Atuh moal satahek-tahekna. Mentek wari mah ngararomong norekat teh. Ente norekat di mana? Di anu. Geus sabaraha kali suluk. Hei. Emang ngobrol sih kos kitu. Atuh geus teh kudu ngobrol norekat mah. Geus kajahoan budak jelema norikoh ieu kajian buku bahagia. Aju kadeuleu geus bagus norekat. Kana tina tanda-tanda na beda nu norekat jeung teu norekat. Hari nu teu norekat mah ka mana bae leumpang haju ngomong restoran mananya. Ulah di jaman teu ngeunah geus lain norekat mah kos kitu mah tahu. Lain ari norekat teh ngomong kos kitu. Atuh tenang we, di mana bae prakna bila perlu atuh di warteg eueuh masalah. Nu penting mah aya daging hayam aya opor warteg eueuh masalah. Itu tuh lain warteg endog paling tempe bala-bala beres. Nah, hadhil asma Allah nu 12 tahapan thariqah. Urang mah di urang ya paling naik la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah paling naik ka Allah kopi. Eta geus bagus sakitu. Datang ka huwa ge jarang. Datang ke huwa jarang aya mah aya tergantung jelemana paling jago datang ke Allah eta teh latifah jadi ngeusian latifah ku Allah kumaha matana kumaha letahna kumaha diukna kumaha eta lah diatur ku Allah ku ahlina supaya naon supaya nyana terasa bareng jeung Allah bae geus kana lalembutan eta paling datang ge kadinya tah. Kadinya ge geus pohara. Ngan moal bisa iber. Moal bisa iber tah kadi mah. Tah lamun geus mulai. Kangge Tuan Abdul Qadir teh lamun geus diuk bisa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Naik Allah. Mulai ku muridna kadeuleu langsung ngangkat. Kadeuleu ku muridna ngangkat. Eta geus naik huwa. Nah kaluhur kadeuleu kumburin teh kada sat eueuh bisa kos kitu datang ke hak nah eta teh anu dibunuh teh itu Syekh Siti Jenar al hak nah ieu asma Allah kabla ditulang ke naik di tahap kedua naik di tahap katilu nah sebenarnya di tahap awal nu geus datang ke al haq ge cukup eta mah divariasi ku tahap kedua tahap katilu asli dapat tetep bae Allah kebe ngan supaya mata hate ya ieu ngaradapan kana asma Allah nu 99 eta teh dikerucutkeun menjadi 12 cukup nu 12 bakal ngarawel karena asmaul husna 99 ayaman tadau falahul asma sebab unu kaluar ti asmaul husna alam dunia 12 dalilna ieu teh asma hadhil asma nu 12 nu tadi bimanzilatif natai asharata aina infajarat min darbi asa Musa alaihi salam. Dauhan Allah dina Al-Quran ketika Kangjeng Nabi Musa beserta para sahabatnya. Idinya dipilih 70 sahabat.
pilih dek ditingali tina sekian puluh mengkerucut mana ieu anu bener-bener pasrah ka Gusti Allah. Hawariyin disebutna kaum Hawariyin sarua di Kangjeng Nabi Isa kaum Hawari Musa sabi. Nah ieu ketika kehausan begitu kehausan bebeja kabeh ka Kangjeng Nabi Musa sebab lamun teu nginum daerah Yordania nu sakitu panasna timur tengah panas timur tengah kan beda ngabledrang ti luhur ti handap didinya Kangjeng Nabi Musa dibere wahyu cek Gusti Allah wa istasqa Musa liqaumihi ceritana ketika Kangjeng Nabi Musa mentang nginum jang kaumna makulna Allah nyarita idrib bi asaqal hajar peupeurkeun ku anjeun Musa batu make tongkatnya dipeupeurkeun ku Kangjeng Nabi Musa trak fan fajarat min husnata asyata aina mancer 12 tina batu teh 12 sumerat. Masya Allah. Nah kamari ke waktu ke Yordan rombongan nginum di dinya nginum tina kokolocoran batu urut Kangjeng Nabi Musa sumeran uyun Musa disebutnya uyun Musa madak ngaranna geus teu ain tapi uyun Musa pirang-pirang sumeran urut takolan Kangjeng Nabi Musa disebut uyun Musa. Nah minum herang caina ku kami kobehan ge herang amat tapi cak aja ini jak kotor ieu mah cai kumaha deuleuan masing-masing kumaha cak kobehan teh herang amat cai handap mah kadeuleuan anu kami mah nginum mandi segala rupa di dinya malah mah nyokot caina aja bede bante jakina jang naon jak kotor kos kitu kata di dilian ge bisa dibedakeun ku Gusti Allah di dilian ieu bisa jadi batur lama di ditu diabadikeun dirahasiakeun lantaran loba Yahudi loba Nasrani loba kafir batu aslina diabadikeun dirahasiakeun sumeranana bae terus dikocorkeun disebut uyun Musa nah hiji dibentukkeun polem urang mana-mana kadinya nyokot teh mandi wudu dan lain-lain tapi eta Masya Allah karim heran bae iyalah uyun Musa nah ieu faqul ladrib bi asaqal hajar fan fajarat min husnata asratain 12 sumeran eta teh qad alima kullu unasi masyrabahum nyahueun saban manusia kana tempat minumna bagian aing mah ieu qabilah kan 12 qabilah qabilah aing mah ieu qabilah aing mah ieu qabilah aing mah nu 12 qabilah nyahueun teu ngahiji ieu aing mah bagianna ieu aing mah bagianna henteu saliru urang ge sarua aing mah ngaji teh ieu mah kakarak amil dok moal da ka jurumiyah aja qad alima kullu nasim masrabahum nyana neuk nyerot ilmu kakarak asup ka pesantren pokona kajian kumaha ge ngaji amil nah nu geus gaji amil tamat atuh jada ge embungeun aing mah jurumiyah bagianna nu geus tamat jurumiyah aing mah Umariato ya tuh kumaha kami bae ya teu di eraban ieu tuh kami mah bagian kami alfiyah qad alima kullu unasin masyrabahum kami mah ngaji teh Johar Maknun qad alima kullu unasin masyrabahum kami mah urang Padang dahar teh lada kami mah urang Sunda dahar teh amis kami mah urang Mekah urang Timur kami mah Samin tuh kan kami mah urang Pondok gabres nama sagala beuki orai koros teh ngaranna atuh kadang ngai paju mah iya orai keur ngegel Bangkok kadang tunggal paju mah teh hiji mangsa di kerbak orai gadahar anak cucurut beuki cenah mah kabeh beuki teh mah pokona orai koros mah beuki bae segala rupa sok
si eta ge kacai-cai aki beuki. Qad alima kullu wa aturan ya. Qad alima kullu ulasim basyrabahum. Nah, ieu ge sarua jelema kuari teh hayang bagus syariatna pasti neangan guru syariat dek ngaji Fathul Muin, neangan guru Fathul Muin, dek ngaji Riyad, neangan guru Riyad, dek ngaji takrib, neangan guru takrib, dan lain-lain sebagainya. Setiapnya na boga maksud dek neangan guru hayang ngaji eta aya guruna. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Hayang ngaji Jamul Jawa me dek ka mana? Dek ka Jawa, dek di Sunda aya. Pasti aya. Asal daek teu kudu jauh-jauh. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Ah, kuariwan dek ngaji Fathul Muin, dek di Jawa, dek di luar Jawa, atawa dek di Jawa Barat, loba. Dek ngaji naon? Aya guruna. Dek ngaji syariat aya. Naik dek ngaji tarekat aya. Kalau mah geus ieu asana jadina syariat mah geus alhamdulillah lah rurukunan dan lain sebagainya. Dek ka guru ngeut ka tarekat pasti aya guruna. Ulah kieu aing dek tarekat wese neangan guruna jeung teu manggih eueuh meureun nya. Kan cenah teu dibere-bere, encan siapeun berarti. Encan siapeun mental norekatna. Kan norekat mah ente mang haji dek norekat moal eukeun ieu, keur dagang karung, eureun atuh dagang karung. Atuh kumaha dahar. Nah, berarti kan teu maksud norekatna lalagaan. Geus mang haji mah teu kudu norekatnya. Geus bae di bae geus syariat geus sarua ka surga kene sanajan angel. Sanajan angel gitu maksudna ka surgana. Kan jalan gak ya, jalan tol, pesawat, jalan kereta, jalan biasa. Nah, mengaji banget lah di syariat baik, insya Allah ka surga kan angel. Yalah kajian angel di asal ka surga baik, salah. Paling kayak di neraka lah sakedeung. Tuh, qad alima kullu unasin masyrabahum. Aya asal siap tuh mentalna. Jadi aja kula bantu manggihan, lain tuh manggihan. Dan siapa nu endek bere mah aya. Dan siapa sebab naon lantaran moal pijadieun sanajan dipelakeun ieu teh taneuhna encan di waluku acan komo digaruk dek naon sok atuh lahanna sing bagus heula nyahoan guru mah ketika geus torekat dek hakikat aya deui kan cara hakikat aya ilmu ngaranna ilmu tahakkuk ayat-ayat dage ngamaknana make makna hakikat. Lamun tadi ayat ngamakna anak make makna syariat, ketika norekat ayat make makna tarekat, ketika hakikat ayat di mana make makna hakikat. Urang kuari syariat di hakikat dia teu nyampe bae. Urang kan kieu, urang diuk kieu kuari. Sebenarnya hakikat mah nang Allah di kitu-kitu ge tetep bae. Ngan heueuh teh heueuh di tikoro doang kaluar. Henteu make asup ka sungsum. Padahal hakikat mah bener, kulantaran can datang urang qad alima kullu unasin masyrabahum. Urang sanajan di kitu-kitu hakikat mah ieu nang Allah ngan bahasa doang teu asup ka jero sumsum. Nyaho hakikat mah nang Allah kos hirup ieu urang hirup teh boga urang hirup teh nang Allah yuhyi wa yumit. Bahkan ku urang dibaca salat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat abdi, ibadah haji abdi jeung berbagai ibadah abdi, hirup abdi, maot abdi nyanggakeun sadaya-daya janu Gusti. Ngaku urang hirup urang nu Allah, tapi ku urang disalahgunakeun. Sebab naon? Encan tepi ka hakikat, penyalahgunaan terus bae. Hirup anu bakal kaluar nyawa ti awak, bakal kapanggih jeung nu bogana. Endahan ku urang kuari disalahgunakeun hirup teh. Beuh, pake ancul-anculan, pake ader-aderan. Tah, berarti kan teu nyaho ka hakikat. Hakikatna hirup sia geus dibates. Urang lempang teh kuari ngalaksanakeun hirup eta teh menuju ajal sebenarnya mah. Ngaler gidul ngetan gudang menuju ajal. Ketika datang ajal tesah iza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Geus nyaho urang ngaji unggal poe bahkan di panggung saudara-saudara. Hati-hati. Tapi nyanana ge adur-aduran kan. Cuma hasud beureun nya. Qad alima kullu unasin masyrabahum nyaho. Ieu manu kami cak qabilah ieu manu kami cak qabilah 12. Urang ge sarua. Oh ieu mah bagian aing ngaji, ieu mah bagian aing, ieu mah bagian lain. Ilmu nu deuk diturunkeun anak. Qad alima kullu unasin masyrabahum.
Aya 12 asma. Urang ketika asup norekat dibere la ilaha illallah. La ilaha illallah teh ganti ku ari kamari mah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Wari la maqsuda. Sok. Geus tah urang berangkat kadinya la maqsuda. Ieu bagian aing mah. Nu norekat mah ngamanaan la ilaha illallah teh la ma'budu la maqsuda. Eta lah nyahoeun nyana qad alima kullu unasin masrum bagian aing mah la maqsuda. Teu bisa lamat luba encan lamak sudah bae teu meunang urang naik sorangan. Engke ngageser perasaan urang, perasaan ngageser teh kapan teh mah diri sorangan nu ngarasakeunana kos urang mimiti kenalan, sanggeusna kenalan terus urang mendekat, sanggeusna mendekat aya jalinan, sanggeusna jalinan ku urang dijatuhkeun I love you. Nah, kuari kan geus mendalam ye, masyaallah. Satu hari tak bertemu ya kari. Edan karasana. Eta geus mendalam berarti. Eta perasaan, kerja eta perasaan. Berawal tina kenalan, kemudian langsung main SMS-an. Kabelah dieuna sangat dekat. Kuari geus saling menyinta. Tah perasaan teh geus ngomongna ge kemanapun engkau akan kukejar. Masya Allah, gunung yang tinggi akan kudaki. Lautan yang dalam akan kuseberangi. Pohara jasa. Di dunia tidak ada wanita kecuali engkau. Nu sejen juri kabeh. Pohara itu pohara. Nah, qad alima kullu unasin mashrabahum. Nah, nu mandak lamun aya jelema norekat jadi luhurnya geus jadi kutub mah kumaha? Atuh nyaweun si eta karek datang ka dinya si eta karek datang ka dinya atuh nyaweun. Nyaweun nyana. Ngan teu meunang ngomong sebab urusanana urusan gaib. Disalahkeun ku batur masalah. Urang zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Kan aya aturan di tarekat mah ketika urang endek ngejar lain ngejar ka bawa ku sorangan. Ka bawa ku sorangan cepet la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Eta teh kapan disukunkeun? Aya tah anu naon kitu nyawad ulah marah. Sebab masrobnya nana kakarak datang ka la ilaha illallah. Antepkeun sanajan ku urang heuh nanaonan atuh teh kahartieun sebab lawan masrobna karak datang ka dinya urang kunyana disalah-salahkeun ulah marah atuh geus bae kajen sebab nya mah ngamaknana ge lamak sudah lama budak bihakin disebut urusan jana ketika urang lamak sudah urang dibere heuy lain lama budak lamak sudah masrobna beda marah jana atuh geus masing-masing engke ge karasa ku sorangan masing-masing engke maziah na atuh lain-lain deui, efek na atuh lain-lain deui. Pertahankeun nyuna. Kunyana asalnya na maca bae ulah nyawad. La ilaha illallah la ilaha illallah da baca tuh kunyana ulah ngan nyawad doang ka batur aya na ge tulok maca. Baca ketika urang nyaho oranganan jala ilaha illallah. Aya guruna jeung aya aturanana sebab aya maziah jeung aya makna hakikat kos Allah. Allah hiji alif. Aya maknaan secara hakikat alif teh aya maknaan. Nu mantak Allah. Beda jeung la ilaha illallah. Sebab naon aya maknaan alif teh naon? Lam alif lam naon? Hak na hak marbutoh na maknana naon? Ketika ku urang dibaca Allah diasupkeun sesuai jeung aturan bakalna efekna anu eta teh aya maknaan. Allah. Nah, beda jeung la ilaha illallah. Engke la ilaha illallah ge beda jeung la ilaha illallah. Atuh teh hanya jelema nu ngarti qad alima kullu unasin mashrabahum. Henteu meunang diperdebatkeun mangga bae. Nyana encan nyahoeun. Ketika nyana ngadebat make ilmuna lain ilmu thariqah, ilmu nahwu. Atuh kakaragotan ilmu nahwu atuh antepkeun bae. Geus ulah dilayanan. Engke ge nyana nyaho sorangan ketika nyana ancrup, ja ieu. Nah, istighfar anu eta ge angel. Nyalahkeun batur du bener. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Komo geus datang ka hakikat baja moal ka harti. Urang kuari ngundang Gus Dur, ketika ngundang Gus Dur geus paheut jasa, Gus Dur geus datang ka jalan deuk ka dieu, misalna deuk ka hiji undangan belok deui, marah nu aya. Disalahkeun. Emang masrobna datang ka dinya sebab urang bersyariat. Ya biasana nu janji mah kudu mentepati janji. Kok nyana bisa balik deui urang marah, wajar marah ge sebab masrobna di dinya. Ai eta Gus Dur diondang haju teu datang, nyana
aya nu leuwih nyaho ka hakikat atuh beda. Ketika didebatkeun teu meunang di forum paling ge duaan nu mantak aing henteu ieu maneh anu bisi atawa jana beralasan lain beralasan buriang atawa anu nyahoeun nya anu patali jeung awak urang atau patali di forum eta mah urusanna di forum teh aya anu aya si eta atau patali jeung dirina nyahoeun tah ieu lah nyana masrobna di dinya Habib Lutfi misalna Habib Lutfi nyana nyahoeun aya anu nu bakal ngaganjel kan nyana teu meunang waliullah mah teu meunang ka Bang Baluhan kudu sorangan bae hirup teh asal ka Bang Baluhan maldekeun ka Bang Baluhan teh merasa tertekan maldekeun mah boh diri ku ST atau ku forum atau ku henteu. Nah kos gitulah hararese nyana geus di dinya masrobna urang mah masih kana di dieu teu kaharti sabodonyana urusan nyana nah qad alima kullu nasi masrobahu sumran ge kos kitu sarua bae urang ayeuna itu dagang ti leutik kemudian teu daek sugih-sugih masrobna sakitu geus qad alima kullu nasi masrobahu memang nyana mah sakitu bae diintrit-intrit mun cara cai kerana mah gede ngocor leutik diketukeun teh malah macet. Nah, iyalah cerita tentang Sumran Kangjeng Nabi Musa alaihi salam terketahui ku qabilahna ieu asma Allah nu tadi mun la ilaha illallah nyumerna eta nyahoeun ahli la ilaha illallah lamun Allah sumerna eta ahlina nyahoeun kadinya nyana nyerotna lamun ahli huwa atuh nyerotna di huwa sebab timbul naon gitu ayeuna di dinya sumranana anu alhaq atuh nyahoeun di dinya nyana nyahoeun masing-masing sakumaha masrobna nu madak fal ilmu zahir kama ilmator al aridi alah ilmu zahir mah persis kok cai hujan anu anyar cok cai hujan wari garing cai hujan breg sajam 2 jam eureun tina hujan sajam 2 jam 3 jam kasorot ku panon poe eueuh deui teh cai garing deui eueuh ngadagoan hujan deui hujan deui breg oh banjir sapoe 2 poe 3 poe eueuh deui cai hujan mah kitu bae wal ilmul batin kamail ainil asli ilmu batin mah persis kos cai sumeran asli atuh aya bae nya tilok eueuh cai di hadapan teh tilok eueuh sok bae geura sumeran tilok eueuh aya bae madak hiya cai nyumer anu asli mah al anfa minal awal leuwih mangfaat tibatan awal nu awal mah breg aju eueuh bae cai sumeran mah terus bae urang kuari nyerot tina sumeran cai nu dihandap teh geus sabaraha puluh tahun sok geura dimiti make kompa naik kana sanyok wari jadi satelit terus bae teu pernah eueuh jamal eueuh al anfa minal awal mandak dauhan Allah wa ayatul lahumul ardul maitat wa ahyainaha wa akhudna minha habban faminhu yakulun tanda kebesaran Allah anu kudu ditapakuran ku manusia taneuh anu mati eueuh tatangkalan ku Gusti Allah dihirupan melalui hujan akhrajna wa akhraja min habban nah jadi kacang jagong paret paminhu yakulun tidinya lah dalahar eta teh lain sakitu di manaan ku ahli thariqah akhrajallahu ta'ala minal adil afak mahabban Allah ngaluarkeun tina taneuh pajajahan mah jajadian sisikian cak patani teh ieu mah urang mah resep ngamelak jagong berang jadi resep ayeuna mah melak kacang jadi melak pare jadi gandrung jadi wa naon gitu ahyainaha wa akhla min habang famin wa kedalah sakadar sakitu jang naon eta kuatul hayawan tilaf saniyah kekuatan hewan anu bangsa nafsu urang mun teu dahar cilaka mun teu nginum kitu kene leuleus nah nu paling inti cituan Syekh Abdul Qadir wa akhraja minal ardil anfus Allah ngaluarkeun tina taneuh bangsa anfus ati
qalban siki huwa quwatul arwahir ruhani. Ye kolbu urang lir teu beda jeung tanah. Dina pada mun diolah tanah bisa subur, kolbu ge mun diolah subur. Disesuaikeun tanah teh deui deuk dipelakanana melak naon lamun geus subur, kitu keneh kolbu. Lamun taneuh setelah diolah kemudian dipelakan bakal jadi kolbu ge sok geura olah sageus diolah pelakan asma Allah nu 12 bakal jadi dimimitian geura dek dipelakan ku la ilaha illallah naik ge ka Allah 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 naik ka huwa dan selanjutnya sakumaha taneuh dek dipelakan naon bakal keluar tanaman-tanaman jadi dahar kurang jadi kekuatan sarua kolbu ge pelakan asma Allah nu 12 tadi khususna la ilaha illallah kena jadi sageus jadi bakal jadi kuatul arwahir ruhani sok geura jadi kekuatan ruh lamun geus kekuatan ruhani lamun tadi jang macul jang ngaragaji jang ka kantor jang kekuatan ye nyupir kemana bae ya awak ge lamun sabere dahar kuat ruh lamun enggeus aya la ilaha illallahan kuat tetempoan urang di alam nu eta teu kadeuleunna naon nu kadeuleungan sakadar eta bae alam malakut jelema di dieu bae tapi urang beda alam nempo ka eta alam di alam eta aya kuatul arwahir ruhaniyah kekuatan ruh bangsa ruhani dedeleuan nu ieu urang kuarina dedeleuna ieu bae lamun urang sebeubeuteng dedeleuan ge pas asal lapar bae remeng-remeng teu kadeuleu sia bangun goyang kitu atuh lain goyang siana mata siana kunaonnya jadi goyang kieu neuleuh pamajikan ge bangunna kararucem neuleuh nu geulis ge bangunna sararepa oreganan lain sepak beungeut ituna mata barang dibere dahar wah Masya Allah, budak nu tadi teh kan jageuli sore kana. Ya Allah. Tama ongkos jelema nu beuki ngopi teh, urang beuki ngopi pararoek aing mah goblok. Bebeja ka pamajikanna. Ngopi. Arek teh alam. Aing leulis siap paek. Sok aju nyarekan pamajikanna langsung we ka dapur langsung. Eueuh kopi da kabeneran. Bujur seeng we. Jahideungna sarua ieu. Aduh, lah hideung akur lah, salaki ditipu sekali-kali. Di gulaan, gula mah aya kabeneran. Ya kak, sedot baca saya. Masya Allah, caang cekina tai geus kopi mah. Beungeut sia kadeuleu ku aing. Dunia asal lega cekina teh ya. Mantak ge, salaki hayang ngopi teh kudu nyaho. Lantaran pamajikan lah seuseurean, bebeja, weuy, tah jadi kopi bujur seeng dikerok. Paingan poek deui. Ayo, aya apa? Tak kurang sia nipu ka aing. Kita tadi ge aing poek sebenarnya mah. Nah, iyalah. Nah, ieu cerita kalbu urang ternyata sarua jeung lahan, olah geura ge kurang, pelakan, karak menjadi jadilah kuatul arwahir ruhaniyah. Mantap cek anjing Nabi man akhrasa wallahu a'lam. Ilmu dua aya ilmu zahir aya ilmu batin. Ilmu zahir kama ilmu tadil aridi audi koscai hujan aya nyangkrung terus aya becek garing ilmu wal ilmul batin ari ilmu batin maka kama il ainil asli koscai sumran anu bangsa asal gila hiyal adfa'u minal awal sumran makan aya bae tinggal urang bae nagali na ngerot anu bisaan masa 10 meter ge mengena kana cai sumranana tuh ngagorong aya anu 20 meter 50 meter datang ka dijualan jadi RA
cai RA. RA teh RO. Atuh ai nu bodoh mah bingung bae. Kira anu bodoh teh bingung na. Gila nu leuwih manfaat ilmu batin ilmu zahir. Sebab ilmu zahir masapira zahir urusan najang zahir. Ilmu zahir urusan najang zahir sakumaha pepelakat melakacang jang beteng zahir melak jagong jang beteng zahir melak pare jang awak zahir. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakul. Tanda kebesaran kemahakuasaan Allah. Taneuh anu gambrung kemudian diolah kemudian dipelakan ahyainaha hirup jaradi wa akhrajna minna habban masyaallah faminhu yaklun urang ngadahar kaca jagong rambutan duku salak ngadahar salak Banten mah hiji gati Banten ka dieu hiji teu beak masyaallah karim anu boga pajakit puyeng cageut etal faminhu yakulun saha nu ngajadikeun Allah di zahir ka zahir hujan turun tanah diolah dipelakan nyembrung jadilah tina hiji pare jadi sarangge masyaallah kan didahar ku urang faminhu yakulun. Akhrajallahu ta'ala minal ardil afaq habban. Allah ngaluarkeun tina taneuh pajajahan, sawah, huma, kebon. Sisikian. Anu sisikian eta teh mun dikonsumsi ku urang kacang, jagong, pare jadilah kuwatul hayawanati nafsan. Kekuatan hewan bangsa awak-awak. Teu meunang diabaikeun ku urang ja urang ge butuh dahar. Ulah sok nyarekanan kanu tani, ja urang ge beuki kana parena. Ulah nyarekanan kanu ngebon, ja urang ge beuki kacang suuk jeung sajabana. Jagong, ayo doakeun ku urang. Jelema keur ngebon urang liwat, doakeun urang kieu bade sisi kebon. Cak nu ngebon teh nuju naon kitu aja pede ngadoakeun supaya bagus sugan bae kula kabagian. Cak nu ngebon teh tugal ede. Kunaon? Ngadoana ge moal maju re boga ka hayang. Ulah aya muatan. Ulah aya nuju naon ngaji pede ngadoakeun abdi bararagus. Kula mah kadangan ku dibere mah kuneuleuh nage geus senang biasa. Masyaallah. Iyalah tugas kula tukang ngadoakeun. Ya Allah, ya Rabbi kiamat sugro. Etalah para aulia Allah. Nu mantap ku Allah dipake kanya jeung ka cinta, dipake ka resep ku hamba di luar sepengetahuan manusia. Di luar sepengetahuan makhluk nyana ngadoa lain jang sorangan jang halayak ramai mantap diloyokeun ku Gusti Allah dipake ka cinta sebab nyana doa na maramat ka seluruh dunia. Atuh aya aturan kieu pan wali mah ya Allah ya Rabb daripada lembur abdi salembur di kadaraka teh Gusti mendingan abdi bae nu ka narakana kajian urang lembur mah salat gitu salat ka surga da sanggup henteu kos kitu ngadoa
Orang lain Pak Gusti salametkeun abdi ka jeung lembur makan neraka kabeh. Geus kitu doa teh. Wali mah lain ya Allah. Ku teu hayang apa nya mah geus datang ka martabat embung ka surga. Ternyata mah teu sieun ka neraka. Geus ngadoana ge tas blang nya mah. Masyaallah ya Rabb ya Allah ya Rabb. Abdi mah ibadah teh hayang ka surga, embung ka neraka abdi mah hayang ge ka Gusti. Andai kata umat bakal di ka neraka cukup abdi bae nu pake tumbalna Gusti abdi ka neraka. Sanggup henteu ngadoa ka situ. Tuh. Atau di forum mah sanggup-sanggupnya na gelanaan kajenting disebut munafik ge. Jadi wali teh kos gitu. Ih, masyaallah ya Allah ya Rabb. Kajenting abdi malah ieu dagang teu laku ge batur bae teu nalalakukeun bae abdi mah dibere kuat ku Gusti sadajan dagang abdi teu laku jang dahar-dahar bae mah aya. Henteu tinu abdi atuh meureunan anak-anak bae mah aya. Ayo mangga bae ka batu pan urang lain. Ya Allah ya Rabb, abdi mah abdi ya Gusti, atuh panglakukeun kajeun tatangga mah teu lalaku ge. Tuh kan, ya Allah. Geus anu diolah, dipelakan, kucuran hujan, jaradi bisa dikonsumsi jeung awak. Saawak-awak. Nah, kuari Allah ngaluarkeun wa akhraja minal ardil anfus habban wa quwwatul arwahir ruhani. Metuakeun Allah saking tanah kang bangsa pirang-pirang nafsu. Ulah awak teman nafsu tah. Kana siki wa nuhabban quwwatul arwahir ruhani. Hate kolbu eta adalah lahan. Lahan tah kolbu teh lahan. Nah, olah kurang. Olah dirapi-rapi kolbu. Pelakan kurang. Asma Allah. Mimiti la ilaha illallah. Pelakan deui Allah, Allah, Allah. Pelakan deui kuari huwa. Pelakan al-haq, al-haq, al-haq. Dan selanjutnya. Eta kan bakal jadi. Kemudian dikucuran ku ainil asli, ma'il ainil asli. Ikhlas. Sok bila kucuran ku cai ikhlas. Kolbuna lahan bagus. Pelakan bibitna bagus. Kucuran ku urang ku cai ikhlas. Bakal jadi habban wa quwwatul arwahir ruhani. Masya Allah, bakal jadi jajadian nu bakal ngajadikeun kekuatan ruhani. Di mana batur mah teu kuateun maca Quran sapoe sapeting teh 10 juznya nama kuat. Batur mah teu kuateun zikir sapeting teh 1000 2000 nya nama kuat. Batur mah teu kuateun maca sholawat nya nama kuat. Batur mah teu kuateun tafakur nya nama kuat. Sebab naon? Aya siki nu jadi tidak kolbu, anu jadi kuatul arwahir ruhani. Allah karim. Kuat. Olah kolbu teh olah kurang diolah pelakan. Tadu badak lamun teu bisa ngolah kolbu atuh endeu kumaha kuatna ka Gusti Allah. Endeu kumaha kuatna. Gusti Allah aya tetapi ku urang teu karasa ayana. Gusti Allah ngurus tapi teu karasa ngurusna.
Gusti Allah teh dedeun jeung nyaaheun kau teu karasa deudeu jeung nyaahna. Ku sebab naon? Qalbuna teu diurus. Jadi ngabatu. Masya Allah, urus ku urang kalbu. Make kubaha cara pengurusan anak nu dihandap geus. Make ilmu syariat yang lebih supaya rapi. Terus urang khususkeun geura ka Allah melalui thariqah. Hayang naon? Hayang datang ka Allah supaya ibadah urang teh hakikat. Urang teh kan bicara syariat teh engke ngan hakikat teh ngan sakadar jadi omongan. Syariat mah urang atuh hakikat mah ti Gusti Allah omongan doa. Tapi di syariat mah emang kos kitu. Ketika urang ngurusan syariat lahir rapi ku urang kuari dilempengkeun ka Allah. Haju urang merenung hari ieu awak lamun eueuh rohan hirup apa bae ari hirupna ku roh ai roh nu saha geus alina ka anjeun kulir ruh min amri rabbi urusan Allah berarti kudu nyaho iwal ti Allah sebab roh mah fanafakhtu fihi ruhi berarti urusan Allah mun ku urang ditaliti niup kaula ka Adam niruhi ti ruh kaula ti Allah tah mah nah nu batak eueuh nyaho soal roh kecuali Allah ieu diayakeun ku Allah dieuweukeun ku Allah diayakeun ku Allah ku cara Allah dieuweukeun ku Allah ku cara Allah sadarna nu hese sadar datang ka bahwa urang diatur ku Allah geus hayang sadar sakumaha bahwa urang teh diatur ku Allah ulah di aku bahwa ieu teh nu urang ulah di aku di roh nu Allah awak di jadu Allah atuh berarti deuleu ge Allah atuh berarti dege ge Allah atuh amba ge Allah atuh ieu sungut ge Allah ragap Allah ketika ku urang di aku urang di dinya makom urang makom ngaku nu batur makom ngaku nu batur jauh urang jeung Allah sebab naon ih cak Allah nu aing da aku sia litna naonan sia tah urang kuari ulah ngaku ka Allahkeun kabeh kumaha cara ka Allahkeun kabeh teh dibagi dina tauhid af'al geus atuh kuari tunggal dina pagawean nu boga pagawean iwal ti Gusti Allah akukeun ge rasa kabeh pagawean nu Gusti Allah kuat moal bisa lamun teu masantren heula moal bisa lamun teu ngaji heula ngakukeun pagawean kabeh nu Allah moal bisa bab lain pagawean awak pagawean kalbu kayakinan sedengkeun kayakinan kudu dimimitian heula ngaji tauhid aing ngaji tauhid ayana di pondok pesantren tuh aju ngaji tauhid urang ka kiai pugu kiaina gitu boga keyakinan kiaina gitu boga keyakinan kajahuan teu boga keyakinan kiaina dagang Pak Beulit asana cenah kiai ulama ka kiai cenah tadi pan ngaji kudu dagang ai kuari cenah ulah dagang tah nu mantap ge emang sia mah makom Pak Beulit bae nya bahas syariat eta syariat kan kudu kitu bae jang halayak rame umum ketika urang deuk ka Allah nyari krakeun thariqah kudu khusus badak ngaji ge teu beurang di hadiran ku bangsa nu teu ngararaj teu mondok teu mah ieu mah bangsa jelema afkir kabeh pan ieu mah afkir lamun cara bonteng bakukul
Bah kukuy. Atuh dek bahas hakikat norekat ge henteu. Dek bahas norekat nyareat ge henteu dek wajah dina. Wedak ieu mah bahas lagi lalaunan jeung sababaraha persen. Lamun ieu dibahas dua aslina moal baraha. Moal bari ge lamun urang ieu ngabahas ieu nu asli ye. Kuwatul hayawanatir ruhaniyah, kuwatul arwahir ruhaniyah. Mah bangsa geus ngaji ge kararieu. Ngana geus kebode etek. Atuh sebab naon? Lamun dibahas nu bener, perasaan urang ngageser. Perasaan ngageser. Lamun geus perasaan ngageser bener ge ngageserna ka Allah. Tapi kulantaran tadina henteu nyareat, urang can hebat dina syariat teu kuat. Teu kuat langsung datang ka imanjeun surat. Hidup ini ternyata hampa tanpa makrifat kepada Allah. Dengan demikian ada ganjelan-ganjelan yang mengganjil. Di antara yang ganjil ialah punya harta dan anak istri. Dengan demikian saat inilah aku ingin selalu dengan Allah, engkau manusia, istri dan anakku, pergilah ke sana. Jadi sekian ayah anda tercinta, suami tercinta Haji Supendi. Dibaca ku pamajikanna. Kan ke haji jadi nolak ye. Kumaha sih lalakona ieu barang ngaji ka Cilongok jadi kieu. Aduh. Bebeja, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ka haji kunaon ieu jadi kieu. Emang kumaha? Nyana ku ari stres. Ai memehna mah aya sih stres. Iya tuh diberi hakikat mah kabeh indah. Cuman lamun teu lain dina waktuna jadi edan. Indah hakikat mah. Tapi kayak urang bakal beda. Sebab naon? Sebab dedeleuan urang beda jeung dedeleuan kuar. Nah hakikat mah. Dedengian urang beda jeung dedengian kamar. Yakni dina syariat. Urang teh geus teh di bakal eta atuh dibahas. Urang teh nyuleheun. Ulah di aku. Aya anu dimurad ku Gusti Allah langsung nyada berhakikat saeutik mah. Hanya orang-orang tertentu nu tileutik dibere kamaripatan ku Gusti Allah. Aya nu kakarak dibere bahan, kabelah dituna nyana kudu suluk. Berarti kan kudu boga guru suluk. Suluk teh nyuk curut galur mapai tapak. Urang terus main udag-udaga di sisi laut jeung ka bogoh urang. Aduh indah jasa. Bali nyekelan androkna tam buku. Atuh sirawa-rawa paeh hiji tinggal satu tama. Nah, nyuk-nyuk galur mapai tapak guru urang, guruna nyuk curug ti guru, guruna nyuk curug kari ka Kanjeng Nabi. Ulah aya bese kaluar ti aturan. Bisa tuh ku guru bikin dibehat. Mulai aneh, pelakeun zikir setelah diolah make sholawat, seblakeun tarik napasna jauh kene jeung Allah jauh kene. Can dibereng ada deket karak mulaian. Sok tarik napas. Illallah la ilaha beres geus ulari asupkeun ka lembutan beureum seakan-akan dunia alam bayangan Allah sok mulai Allah tahan napas mah masih keneh zahir kuari mah tahan napas kuatkeun di jero napas awalan 100 naik 200 naik 300 jadi sakali nahan teh 300 Allah Haji Pendi mah geus lah 500 sekaligus geus siap beres langsung
Innalillahi wa inna ilaihi. Tuh kan. Jadi kan aya aturan ada. Kuari berarti kan kuari geus lain urusan awak. Kuari bang urusan teh kuari urusan kolbu nage lain kolbu. Tapi sirrun min asrarillah. Berem, tahan napas, ulah napas. Hak. Allah kayak mengajadikan. Tah guru memantau guru. Teng budak terjadi. Budak terjadi. Allah-Allahan. Tapi kunaon ya si budak meuli mobil deui. Ongkoh Allah-Allahan tapi kawin deui. Ongkoh Allah-Allahan tapi sia saling ganti bae. Ongkoh Allah-Allahan tapi berarti terjadi ya budak ya. Panggil. Atuh, lain gitu. Balik deui. Cara ngaji qiraat mah. Ngaji qiraat ge kapan? Sot. Langsung kopeang ancong. Nah, eta kos kitu. Ih, balik deui. Makrajna nu rapi. Lagamna ulah tawalud. Ieu mah bismillah we kataut. Bismillah. Tawalud itu doraka tuh orang. Macana dorakanya anak urang ngadaengkeun doraka. Atuh teh bis itu angel amat sih kasin. Angel. Atuh biasa we bismillahirrahmanirrahim. Waduh cenah moal menang piala tuh maksudnya sih menang piala. Lain ka Allah berarti. Yeah. Bes. Atuh eta tawalud begitu garana daram eta teh. Indah istilahil qurra. Ulah atuh. Aya deuk ngalagam teh ulah tawalud. Nah, loba-loba deui. Nah ieu dina norekat. Anggil aya guruan kumaha? Beres, sekieu tuh. Dipantau kan ku guru. Nyahueun kan guru mah. Jadi jeung teu na sebab naon dideuleu pagawean jeung tingkah. Urang usaha kadeuleu mun maju meuli mobil. Lamun teu maju ngajual mobil. Mun maju meuli imah, mun teu maju dipotong imah. Kos gitulah. Di. Si masuk ka juga singgung heran. Atuh ai nyaman geus bae. Urang lamun belajar ngaji alfiah berarti bisa maca nyurahkeun alfiah jeung baca kitab. Mubtada, rofa, khobar, rofa. Maf'ul, nasab, tamyiz, nasab. Tah, sebab anu marfu'at sabaraha, nu mansubat sabaraha, nu majrur sabaraha diatur. Geus bae kasalahan maca, dina kasalahanna anggap teu salah lah. Taha. Kuari dina masalah norekat. Berarti pagawean jeung tingkah. Jadi norekat lain kitu pagawean, jadi norekat lain kitu tingkah. Duh kadaoan dina pagawean jeung tingkah. Jadi berarti norekat sanajan la ilaha illallah ge. Ari hajunyeun proposal mah atuh teu kudu norekat tah mah. Lain batal teu kudu norekat teman nu teu norekat teh kos kitu teh mah atuh norekat mah norekat tapi lamun ngariung hayang berkat atuh teu kudu norekat jangan teu norekat teh kos kitu naon bedana nu norekat jeung nu teu norekat bedanya nama mama atas beda kocrek mama atas beuh ai di nu loja di nu loba jelema tas bae kitu-kitu bae giliran sorangan bae ditinggalkeun tas bae jadi berarti sebab tauhid ayat tauhid af'al, ayat tauhid sifat, ayat tauhid asma, ayat tauhid zat. Urang deuk nanyahokeun zat ulah waka, af'al heula. Engke kana asma. Lamun af'al jeung asmana geus bisa bakal kajahoan sifat.
lamun sifat geus aya di afal asma bakal kahartian. Nah, di jalan deket bakalna jeung Allah karasa munda perasaan urang ka mana bae didelekeun ku Allah, perasaan ka mana bae didengekeun ku Allah, perasaan ka mana bae urang teh diatur ku Gusti Allah. Encan jadi lantaran kakarak boga rasa didelekeun. Kakarak boga rasa didengekeun. Kakarak boga rasa diatur. Encan jadi wali terus gitu. Kakarak eumel-eumel. Eumel-eumel, engket-engket. Eumel-eumel makan lamun urang naon garang-garana nyese. Aja di poe. Tak geus di poe teh encan garing, eumel-eumel ngaranna. Antara garing jeung baseuh. Mah ai disebut garing encan, ai disebutkan garing atuh geus bisa diperat. Ngan kan can bisa dipake. Dan bisa dipake eumel-eumel. Tah eta bangan geus rada deureus. Geus eumel-eumel. Kabelah dituna kan kurang teh teu ngaku sebab denge urang denge Allah, deule urang deule Allah, ambe urang ambe Allah, ngomong urang ngomong Allah, lempang urang lempang Allah. Eta global. Supaya urang kitu pas perasaan guru. Ngan teu meunang tadi carita di makom kos kieu. Sebab lamun dicaritakeun ente ge coba-coba. Lamun coba-coba engke kan lain ke perasaan. Lamun dicoba tak ku ente misalnya, cobalah coba aing mah kajen teuing jeung teu masa antaran ge dek nurutan anu surah kiai. Dicoba tah seperti lamun kukula dibejakeun teh mah diterapkeun sorangan trek trek trek. Ja heueuh. Mungkin anu kieu. Ye, kenal. Tajak ku pamajikan. Kaje keur naon? Keur ngobrol juga jeung Allah. Tuh, Pak Rahmat. Pak Rahmat ieu. Allah na di mana? Hi, seperti jauh. Mantak ge cak aing ge. Ke haji ku jadi kos kieu. Eta nu dihareup ka haji naon? Padahal mah kopi dipanggil. Allah. Masya Allah. Pak Rahmat. Ieu kula saha? Si Allah. Tak ieu mesti kos kitu tah. Ieu lamun kukula dibejakeun teh carana saeutik tah. Nah hakikat. Urang kan can norekat. Aja dicoba. Nah, ieu nu bahaya ge ngahakikat teu norekat. Syariat ge can bener. Dicoba lobalah ku harita ajaran-ajaran ngahakikat. Nu datang ka kula ge sababaraha urang. Ieu cenah bukuna ya Allah. Ku pamajikanna dibawa ka dieu. Di omongan alhamdulillah sageut. Nu majikanna ge kaget. Kiai cenah ieu salah jadi kieu. Ngajina pindah cenah kuari lain ka kiai ka mana pindahna? Ka anu maju kuari jadi kos kitu cenah kiai. Kula teh virtual. Sia mah urusan normal bae sih. Lain gitu. Lain gitu cenah kiai jadi berubah cenah kuari. Aduh, segala Allah baik. Coba kakak dek. Coba ajaranna tadi mah teu daekeun. Kabila dieu di bawah buku di saya di anu. Ayeuna aya gimana aya ngaku anak murid kiai cenah. Ya Allah. Barang di deuleu eta lah ilmu hakikat. Waduh, ieu mah bahaya. Bejakeun ulah. Canding kan. Tah, deuk ngahakikat teh deuk hakikat tanpa norekat. Atuh bisa ngan lain jadi bisa teh bisa ngalaksanakeun aja ngarobakeun rarasaannya na dipraktekeun ngan kan jadi lain jadi wali heuleung nyos ya heuleung tuh tungtung nama ngahakikat jadi teu salat waya salat kula geus datang ka Allah teu kudu salat ka Allah sakeun geus dibere dispensasi de naon tuh siapa Yes, alhamdulillah. Atuh teh mah saya lagi diberi dispensasi mah, mungkin berarti saya aya pengalihan rute. Ada sia hirup gak kalau pindah ke. Aduh, nah,
lain hakikat jadi kan aya guru mah stabil nah norekat pengisian syariat engke nah hakikat pengisian torekat jadi syariat diisian ku toreko pagaweana mah salat ngan salat nu kamari urang henteu eusi ku ari diisian mengarah kana ikhlas deuk ka Allah doang ulah aya muatan geus kiai-kiai anu nyareat doang minim bisa ikhlas minim jasa aya bae muatan-muatanana ti make baju nage muatan lempangna aya muatan salatna aya muatan kan henteu ikhlas anak teu ikhlas berarti lain ka Allah maksudna kanu dimaksud muatan di jero hate nu engke ku Allah bakal ditanya sia salat ka saha sia salat ka Gusti bohong sia pan sia teh hayang ka alam ku tatangga cokot gajaran di tatangga sia pan urang embung dikitukeun syariat mah syariat isian ku toriko da isian ku hakikat sarua salat jadi lain kieu aing geus datang ka Allah besi empirik sarolat aing mah teh emang aing mah teh emang pagawean aing mah geus jeung Allah bae eta mah salat cangkang tah manu kostaran aing mah geus sarua jeung Kangjeng Nabi qalbuhu lam yanam ambau ayo udah kudu dirante kos ieu nah ieu lamun ngahakikat teu boga guru kos kitu geus kudu boga guru aya nu ngapti syariat mah terus ngan eusia cukup toriko stabil ieu ge syariat langsung hakikat bae walah waheuleun teu norekat teh syariat teh geus rapih langsung hakikat bae bakal walah waheuleun jadi henteu kontrol pan urang mabok teh kudu saha etik seloki mabok jadi kontrol nah atuh langsung jadi sapeti bae atuh ngagoler di dinya aduh nirwana tolol teh budak keur kadang embe nirwana ieu setik urang ibadah tadrib disebutna tadrib ndek ngasupkeun ilmu hakikat teu meunang sakaligus si guru haram kudu ala sabili tadrib setik urusan dina Al-Qur'an wa huwas samiul alim ceulih heula bari nyaresan heula wa huwas samiul basir ceulih heula sam subhanalladzi asra bi 'abdihi eta keur nyatakeun ilmu hakikat eta subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyuriyahu min ayatina wa huwas samiul basir sami heula eta ayat hakikat eta mantak ku ahli hakikat ngaharamkeun jelema nyurahkeun Isra Mi'raj encan hakikat haram cek sebab naon moal kaharti kunyanana sorangan komo ku batu sebab eta mah perjalanan hakikat pindah alam Kangjeng Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa eta teh ngan sakiceuk make buruk kendaraan surga eta dimaknaan ku ahli hakikat mah lain buruk anu dijadikeun kendaraan tapi buruk teh barokun teh kilap geus atuh nyana aya di alam kilap aya di alam kilat teh bahasa barokun berarti aya di alam malakut anu Kangjeng Nabi dibawa ku malaikat Jibril set datang ka Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa set datang ka Sidratul Muntaha di Sidratul Muntaha turun datang di Masjidil Haram barang dihitung sajam atau 2 jam tapi lalakon sakitu jauhna eta mangan dikira-kira sajam 2 jam mungkin setengah jam ya jelemana mah kadang di dinya bae ge bisa terjadi seperti eta lah alam malakut wari deuk diterapkeun ka jelema anu henteu bersyariat atawa syariat doang wungkul henteu bertorikoh atuh deuk teu wal hawle kumaha nah lantak alasabil tadrij sok ceulih lah kena boga rasa deui anu beda ayo bae terus ceulih urusan ceulih bae heula
sebulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun ngan aya pembimbing makannya kanyahoan ku guru mursyid seperti eta ieu teh kadinya akhraja minal ardil anfus habban wa quwwatul arwahir ruhaniyah bakalna aya siki anu ngajadikeun kuatul arwahir ruhaniyah ka mana ruh teh bisa nyaba ka alam malakut kadeuleu lah arwah-arwah bisa ngobrol lah jeung arwah di alam malakut ketika disalam assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum ya rijalal ghaib lantaran nyana aya di dinya wali rijalul ghaib kada datang assalamualaikum ya nuqaba wali nakib nuqaba datang assalamualaikum ya nujaba wali najib nujaba dijamakeun datang lamun encan di makom eta make salam eta assalamualaikum ya rijalal ghaib ya Allah ya Rabb ieu tah ieu ngan pendek bae ieu bahasa Tuan Abdul Qadir lamun dijabarkeun dumantak ieu ditarjamahkeun ku berbagai penerjemah beda-beda tapi tetep bae ngan sakadar cangka lamun kudu eusi atuh eta teh perjalanan hayang datang ka ihaban huwa quwatul arwahir ruhaniyah coba pertelakan kieu ngan eta beusi ditiru ke lamun ditiru wow seperti udang-udang bae unggal poe Masya Allah kasawah ge make udang-udang kasawah nyupir make udang-udang nyupir pan ieu pan tungtungna mah penumpang ge bingung ya penumpang angkot bingung sebab ieu supirna make jubah make udang-udang atau kan sieuna anu endek nyetop ge normal henteu sia aing besi diajak naik angkot besi dibawa ka ditu aing ka mana ka Jidah ngapung cenah kita ke Jidah aja ayo jalan Merak brus ka laut lah ye kuatul arwahir panjang timbul tindak haban jadikan siki cahaya ilahi eta teh dina la ilaha illallah jadi cahaya ilahi di alam urang mah syariat teh kadeuleu tapi di alam hakikat kadeuleu nu mantak ahli hakikat bisa neuleuh cahaya anu kalaluar ti sungut anu kalaluar ti bata anu kalaluar ti ceuli cahaya ilahi robbani kaluar kadeuleu ku bangsana mantak tergantung khotir robbani, khotir ilahi, khotir syaitoni, khotir nafsani. Kretek hate kaluarlah kadieu. Nu di jero hatena nafsu, kaluar nafsu. Nu di jero hatena setan, kaluarlah setan. Di alam eta bakal kadeuleu. Nah, masih gade loba yeuh. Carita dongengna. Nah, tinggal gola alaihissalam wallahu a'lam.